Tukeran ieu sajak karya Yus Rusiana. Tukeran ieu sajak ku salembar simbut atawa samak saheulai. Heug rungkupkeun ka barudak nu teu kaburu heuai. Pating golepak dina trotoar. Tukeran ieu sajak ku beas puluh atawa heucak. Heug sipkahkeun kanu haropak anu marangkop di saung atawa di kolong sasak. Tukeran ieu sajak ku sababaraha siki pelor heug tembakeun ka genggerong koruptor manipulator. Sina nya kalojor. Tukeran ieu sajak ku bebetian tina kalbu anu rido keur nyebor anu balangsak. Mun teu kitu sasaak.